ajal mual kehalangan ku jabatan jeung lobana dunya. Kade sing ingat sing eling jabatan jeung dunya teh lain alat pikeun bedegoan. Ulah egois gengsi dumeh batur teu satara jabatanana. Sing ingat hareupeun Allah mah kabeh jalma ge sarua. Reka mana deui milampah hirup ai lain keur mulang ka alam kalanggengan. Rek naon deui hirup ai lain keur melak amal hade pikeun bakal jaga di alam baka. Wanci Allah ngalatih diri dina bulan Ramadan geus kaliwat. Prak gerang geureuh beberes hate pikeun ngalaksanakeun parentah Gusti. Prak geura deukeutan pangeran bisi maot dina kaayaan sasar. Prak geura mulai ke ayeuna tong nungguan engke da ajal datang mah tara kahalangan pun.